Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa manittaba'ah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Salatu wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil qiyamah. Amma ba'du faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Wa qala aydan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wa syakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha 'indaka a'lad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayati min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ja'alna min ibadikas salihin. Allahumma arzuq lana ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan wasi'an thayyiban mubaraka. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada. Allahumma ja'alna khairam mimma yadhunnun wa la tu'akhidna bima yaqulun waghfir lana ma la ya'lamun birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kapayunan al-mukarram pembagi wanci penata acara anu puji simkuring dihormati, anu mudah-mudahan ku Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa dimuliakeun. Mudah-mudahan mantena ku Allah dibarokahkeun tina sagala urusanana. Teu akantun para ilimil ulama, para kiai, para ajengan, para asatid wal asatidah. Wabil khusus al-mukarramun para kiai, para ajengan, para asatid wal asatidah nu ngageugeuh di ieu kampung. Anu puji simkuring teu tiasa disebat nami hiji-hijina tapi teu ngirangan rasa takdim jisim kuring kamarantenanana.
Urang doakeun ku urang sadayana para kiai, para ajengan, para asatid wal asatidah, guru-guru urang sadayana. Bilusus guru-guru urang anu senantiasa ngatik ngadidik melajar ka urang sadayana di ieu masjid. Mudah-mudahan sing diparanjangkeun yuswana ku Allah, sing ditebikeun tina sagala pancabalahiina, dibabarikeun milik sinareng rijokuina, tambah-tambah kabarokahan umurna, tambah-tambah kabarokahan hartana, tambih-tambih dina segi ilmuna, sareng mudah-mudahan guru-guru urang sadayana sing ditambih-tambih pamajikanana. Amin ya Allah ya Rabbal. Setuju tak? Bapak-bapak setuju? Ibu-ibu, aya ibu-ibu? Ibu-ibu setuju tak ibu-ibu? Nah, ibu-ibu mah tong we dipangnyanungkeun cak-cakan ngadenge dongeng nage geus hareeng. Padahal hadirin wal hadirat rahimakumullah, sejarah membuktikan bahwa babu Hawa itu diciptakan oleh Allah dari tulang rusuk Nabi Adam anu belah kenca. Maka lalaki bisa kanyahoan pamajikanna sabaraha hiji tergantung tulang rusuk anu eueuh sabaraha hiji. Eueuh hiji pamajikan hiji, eueuh dua pamajikan dua, eueuh tilu pamajikan tilu, eueuh opat pamajikan. Duka kiai di dieu teu aya sabaraha hiji tulang rusukna. Hiji we nya. Keun we lah doa eta mah ulah waka. Yang penting urang doakeun ku urang sadayana, para kiai, para ajengan, guru-guru urang sadayana sing diparanjangkeun yuswana ku Allah. Naon margina urang masih kene peryogi kana ilmuna. Betul? Betul. Sebab kata Sayyidina Umar, laulal ulama lakanan nasu kal bahaim. Jikalau seandainya tidak ada alimil ulama, henteu aya kiai, henteu aya ajengan, henteu aya guru-guru urang anu ngajar ka urang sadayana, maka urang dieu moal beda jeung doma, kuda, bagong jeung babina, moal beda. Lamun teu aya kiai, teu aya ajengan, urang moal beda jeung doma, Kang. Sedangkeun cek santri, urang jeung doma, urang jeung kuda, urang jeung babi bagong teh sajinis. Sabab jinisna insan hayawan, jinisna doma oge hayawan. Ngan beda naon, beda spesies. Anak itu ada pasol yang jadi pembeda. Naon anu ngabedakeun urang jeung doma, jeung kuda, jeung babi, jeung bagongna? Al insan hayawanun natik. Manusia itu adalah makhluk yang bisa berpikir, ae mudrikul ilmi, nusok narima kana ilmu. Tah eta jelema. Dina pada harti lamun urang dieu hayang nyaho anu ngaranna jelema nusok daek ngaji, tah eta jelema. Maka lamun aya urang dieu rupa-rupa jelema, tangtungan kos jelema, ngagidi kos jelema, ngawangkong kos jelema, bahkan sok nganyuk wedud kos jelema, tapi tara daek ngaji, boa-boa eta teh doma keur nyamar jadi jelema. Sepakat sadayana di dieu teh aya doma. Oh mata ka dieu oge jami sadayana. Ayo doma mah doma ngaji. Sekali deui doakeunlah ke urang sadayana, para kiai, para ajengan, mudah-mudahan sing diparanjangkeun yuswana ku Allah, sing dibarokahkeun tina sagala urusanana. Amin ya Allah ya Rabbal. Afaratur pemerintah min a'lal wilayah ila andal wilayah. Dikawit atasan, pertengahan, dugi ka bawahan bilusus Bapak Kades Desa Batu Nunggul yang dalam kesempatan ini diwakili oleh Bapak Kaur Masyarakatin. Bapak naon tadi teh? Mudah-mudahan dibarokahkeun ku Allah, dimuliakeun ku Allah. Urang doakeun ku urang sadayana. Jadi pemimpin teh urang teh kudu ngadoakeun terus. Komo zaman kiwari. Tadi oge diomongkeun, geus loba pemimpin anu dolim cenah. Urang doakeun ku urang sadayana ulah digogoreng wae. Urang mapan KRT ngagogoreng, Kades ngagogoreng, Kacamat ngagogoreng, gubernur, bupati, bahkan tika presiden digogoreng, ari kana BLT ribut.
Da aneh atuh urang mah rika Allah ngadoa hayang beunghar duha tara katinggalan tahajud tara kaliwat ijazah waqiah da hayang beunghar ya Allah beungharkeun abdi tapi ketika diadata ku RT hayang miskin da hayang menang BLT cek malak Jibril teh beneran ieu teh hayang beunghar hayang miskin doakeunnya ku urang sadayana mudah-mudahan para pemimpin-pemimpin urang sadayana sing karengeng topik hidayah ti Allah Subhanahu wa taala. Al-Mukarramun para bapak anu berwibawa anu nampak hadir anu mudah-mudahan ku Allah dimuliakeun ieu nu hadir dieu insyaallah sadayana pemain inti nu hadir di dieu sadayana pemain inti aya pemain cadangan aya emang aya pemain inti pemain cadangan dina ngaji aya sarua jeung main bola pamain bola ge aya pemain inti pemain cadangan. Pemain inti mah 90 menit kadang tuluy dipaenkeun. Naon bedana pemain inti jeung pemain cadangan dina pelebah ngaji? Ari pemain inti mah wargi sadayana mingonan dipapai unggal poe bahkan unggal minggu paling saeutik, paling sakedeung. Rajab mulud komo deui, tah eta pemain inti. Mingonan aya, rajaban, muludan aya. Tah eta pemain inti. Ari pemain cadangan mah sarajab samulud sakali. Jigana nu di luar bang mana euy. Insya Allah sadayana nya aya dina mingonan model kieu teu model kieu teh dina mingonan model kieu henteu oh insya Allah di dieu mah bejana di salamanya kabeh dieu mah pokona di salamanya disegog luar biasa dina mingonan oge pinuh kaluar-luar di imahna masing-masing cenah gitu. Dari pelebah bapak-bapak mah dina mingonan mah eta we ijazahna kana sireum. Oh di sisi sabari peureum. Oh pancek si abah teh ngahaja di sisi sabari peureum teh ameh bisa mihapekeun sirah kana temok cenah kitu. Matakan apa bapak insyaallah dina pelebah ngaji menyerap. Kana samleh ngelai meureun. Mudah-mudahan barokah sadayana bapak-bapaknya. Para ibu anu mendengar pengeras suara, aya ibu-ibu aya Bikokom aya Bikokom, Biis, Biiroh, Biaah, Cumimin juga nanu aya mah. Aya dua beja Cumimin di dieu teh nya. Anu ku sim kuring dihormati mudah-mudahan ku Allah dimuliakeun. Para pemuda-pemudi sebagai panitia penyelenggara. Mudah-mudahan para pemuda-pemudi khususnya para panitia masyarakat kampung non itu Salamanjah mudah-mudahan dijadikan ku Allah generasi penerus bangsa. Subhanul yaumi rizalu god. Pemuda hari ini, anak hari ini, harapan di masa yang akan datang. Mudah-mudahan murang kali urang sadayana dijantankan ku Allah, hamba-hamba Allah anu soleh turu soleha, anu berbakti kepada orang tua, agama, nusa dan bangsa, menjadi pejuang-pejuang agama negara yang tangguh, yang tahu Islam, tahu diri dan tahu situasi. Amin ya Allah ya Rabbal. Teristimewa para santriawan santriawati yang insya Allah akan menjadi generasi penerus para kiai. Amin. Wa ma yalil mudhafa ya'ti khalafa anhu fil i'rabi idza ma hudifa. Wa ma jeung ari santri yali anu masantren ieu si santri al mudhafa ka kiai ya'ti khalafa maka ieu si santri bakal ngagantian anhu ti kiai fil i'rabi dina merperjuangkeun agama idza ma hudifa di mana para kiai geus mawat. Ya Allah, mudah-mudahan murang kali urang sadayana anu nuju milari ilmu ti kawil sakola kuliah dugi ka masantrena, mudah-mudahan sing dihasilkeun dina milari ilmuna kalayan kenging ilmu anu seueur tur manfaat bagi dirina, manfaat kangge urang sadayana. Amin ya Allah ya Rabbal. Sateuacan dilajengkeun di sim kuring bade naros ka wargi sadayana ngaosna ngangge bahasa Sunda, ngangge bahasa Indonesia. Campur aja. Karena gini, tidak menutup kemungkinan sekarang banyak pendatang, betul gak? Ayeuna mah orang kota teh geus ka kampung, urang Jawa ge geus loba di urang Padang geus loba, masakan Padang buktina mungkin ngajajah.
Di dia aya suku Jawa aya, suku Padang aya suku Padang, suku Batak aya suku Batak, suku Jebra loba, roromeheun komo. Lah urang salamanya mah lolobana suku Jebra roromeheun. Amek teh disebat suku Jebra gusim kuring amek henteu. Moalnya moal ameknya sabab suku Jebra teh kinayah eta teh lega sawahna. Amin ya Allah ya Rabbal. Urang campur we bahnya karena kita ada di Indonesia. Katong sia-sia hungkulan tuh pas nu amek ka urang teh. Indonesia gitu nya. Bineka tunggal berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan. Amin ya Allah ya Rabbal. Puji syukur kayang agung Allah subhanahu wa ta'ala anu asih teu pilih kasih, anu heman taya sudana, anu nyaah taya kendatna kasadayana makhluk nu kemelip di alam pawenangan ieu, anu mana kalayan kudrat iradat kalih inayah Allah subhanahu wa ta'ala. Dina danget ieu urang sadayana tiasa tempel ngariung bongkok ngaronyok hempak merbayaksa dina raraga ta'dim wa takrim kana diisrokeun punten kana dilahirkeun. Ingat kana rajaban wae we yang buru-buru rajaban kana dilahirkeun jungjunan urang sadayana yakni habibana wa nabiyanal karim Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anu mudah-mudahan urang sadayana senantiasa dijaga, diriksa, diaping, dijaring kalawan rahmat kalih mangpirohna Allah subhanahu wa ta'ala. Salajengna teka selip-selip dina ati, teka selap-selap dina rasa, teka gilir-gilir dina pikir, teka beku-beku dina kalbu. Laula doharro fil aini laqrabu fil qalbi habibi ghobaan basori walakin la yaghibu fi pawaidi yakni rahmat sinareng kawilujengan. Mudah-mudahan dikucurkeun, dikocorkeun, tur dikecerkeun kajungjunan urang anu pangnyong colangna salamar capada, anu jantan rahmatan lil alamin, habibana wan nabiyyanal karim Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katutta keluargina miwah ka para sahabatna, kafarat tabi'in, atba'i tabi'in, mujtahidin, solihin, para aulia Allah, para alimil ulama, tugdugi ka urang sadayana salaku umatna Kanjeng Nabi, anu mudah-mudahan urang sadayana diangken janten umatna jaga kenging syafaat di mantena. Doa teka tunda mudah-mudahan urang sadayana barokah riungan urang sadayana sagarupi doa-doa urang, hajat urang, cita-cita urang, maksad tujuan urang dikabul ku Allah subhanahu wa ta'ala. Rumah tangga urang mudah-mudahan dibarokahkeun ku Allah sakinah mawadah warahmah, kasab usaha urang dibarokahkeun ku Allah maslahat dunia akhirat, murang kali urang dibarokahkeun ku Allah soleh turus solehat. Sagala rupi bentuk amal ibadah urang mudah-mudahan aya dina panampiana Allah subhanahu wa ta'ala. Dosa-dosa urang mudah-mudahan aya dina panghampuntena Allah subhanahu wa ta'ala. Urang sadayana mudah-mudahan ku Allah senantiasa dipasian ilmu nu seueur tur manfaat buat bekal ibadah kamantena. Kalayan titik terakhir kicep panungtung dipunut kunu kagungan dicandak rumah kawasa maut ngaranna, mudah-mudahan urang sadayana netepan husnil khotimah. Amin ya Allah ya Rabbal. Sateacana disimkuring metik salit mendar salah kadar anu patali sedang ieu acara langkung ti payun i'tidar kasadayana beli bisi dongkap simkuring ka ieu tempat kirang tata, kirang titi, kirang budi, kirang pangrangi nyuhunkeun dihampunten tina sagarupi kakiranganana. Wa insyaallah balik setik moal licik upami aya bahasa kakirang ti wargi sadayana ka simkuring nanging moal aya teu kedah disunkeun deui henteu aya gantar kakaitan anu ngaitkeun dosa perdosaan ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah upami jisim kuring ditingali para bapak, para pemuda, ibu-ibu ge sami kiceupna kiceup teu pati wauh ieu teh. Dan nembe silaturahmi pada nama upami anu terang mah saroring ka belah dieu teh nya.
Alhamdulillah ya tiasa silaturahmi ka urang dieu. Jigana wajar jeung munasabah jisim kuring bade perkenalan heulanya. Sebab aya peribahasa tak kenal maka tak sayang maka tak cinta maka tak kawin merenannya teu bogoh mah kawin-kawin. Nami jisim kuring teh Muhammad Jejen Zainul Falah. Ditungtungan ku SPD beneran geuningan euy sasarina mah bener sok aya fotona teh painganna tuh panitia teh teu meta foto ditungtungan ku SPDI kembae da geus beres 2015 di STAI Samsul Ulum Gunung Puyuh Sukabumi isim kuring diwisuda ku Profesor Dr. Dedi Ismatullah Allah yarham maka SPDI jisim kuring mah sanes sarjana pendidikan Islam sarjana pamere Dedi Ismatullah datara kuliah lamun keur di Kobong baheula mondok di pondok pesantren Badul Huda anu aya di Kampung Nenggeng Desa Cijengkol Kecamatan Caringin almarhum Kiai Haji Mama Fadullah ayeuna mah Abuya Unis ya jisim kuring gelar teh SOB sakola olok beas heueuh da masak wae tah usum mulut usum rajab sami eta oge gelar TSOB suguhaneun ongkosaneun bahananeun alhamdulillah lamun aya kitu embae teu di bahanan oge nya bae sim kuring marido teu di bahanan oge nya ngan eta bingung mun balik teu di bahanan teh pamajikan sok nanyakeun kitu nah, matakan daripada cekcok jeung pamajikan mending kana cekcok jeung panitia ayeuna kenuelah eta mah nomor sabarahanya yang penting urang silaturahmina tanami jisim kuring teh Jejen Zainul Falah anu pondok nama Jen nah kitu lahnya Jen gitu aya leungih di mana ari leungih teh ari kelahiran mah Kampung Mangkalaya Kampung Gandasoli Desa Cibolang Kecamatan Gunung Guruh Kabupaten Sukabumi dina palebah Sukabumi nama sarua jeung urang dieu meureun nya sa Sukabumi uninga Mangkalaya uninga teh tah lamun teh amati segog ongkos ka Cisaat paling oge 5.000 dia naik kitu ayeuna 5.000 lungsur di kaum Cisaat aya angkot Barutut C1 jurusan Mangkalaya naik angkot tidinya jurusan Mangkalaya teu awis ongkos nangan 7.000 mungkin lungsur di Kampung Sasagaran di Kampung Sasagaran aya jalan kapelah kanan lebet mobil ayeuna mah kurang langkung 200 meter tak engkin dina 200 meter eta aya bumi keramikna keramik Itali mobilna mobil Mercy tah eta mah bumina Pak Haji Epi urang talaga bumara di ditu tangga isim kuring tah isim kuring mah kelahiran di handap di hanapeuna Haji Epi dipila nyempil di Nubala bahkan mewah sakitu mah meh-mehan ka sawah itu nah, alhamdulillah eta cenah aya beja ti Ciheulang mantan kabogoh mantan kabogoh baheula geuningannya keur di Kobong eta teh papanggihna teh make pelet palamaroen akbarna katona aidiyahuna wa kunna hasalil mada basyaron eta teh alhamdulillah ayeuna teh jadi di Ciheulang mumara alhamdulillah caket ka urang dieu nya mudah-mudahan riung mumpulung urang sadayana bongkok ngaronyok hempak merbayaksa dina raraga di muat takrim kana di pedalkeuna junjunan urang mudah-mudahan ieu hiji bukti mungkin urang tiasa sasarengan sareng Kanjeng Rasul di surgana Allah wargi sadayana waktu terus maju patumutumu mangsa paantai-antai disik-sik ku menit dicacag ku mangsa diwengku ku waktu teu karaos yuswa urang tos ginjak deui kana sasi Rabiul Awal asa kamari muludan teh geus puludan deui asa kamari Agustusan teh geus Agustusan deui nya teu karasanya eta komo palebah mayar hutang asa kamari mayar hutang teh geus mayar hutang deui waktu serasa semakin cepat karaos teu keluarga sadayana nerelek waktu oh meureunan pantes isim kuring kantos menakan hiji hadis diantawisna dina kitab Mukhtasar Abi Jamroh aya hadisna hadis marfu katampi ti Anas bin Malik
Saur Kanjeng Rasul, la taqumu sa'atu hatta yataqarrabaz zamanu, tidaklah akan terjadi kiamat sehingga waktu serasa semakin cepat. Oh tareh kiamat merenya euy. Patakunu sanatu kasyahri, sataun nasa sabulan, wasyahru kal jum'ati, sabulan nasa saminggu, wal jum'atu kal yaumi, saminggu asa sapoe, wa yakunul yaumu jeung sapoe kasaati asa sajam, wasaatu kahtiraqi syafi, sajam teh lamun diibaratkeun saur Kanjeng Rasul kalakai anu garing kaduruk perepet bakat tingku gancang. Karaos teu tareh kiamat si Ajang buburu gerak kawin. Aya di dia pemuda can kawin aya? Enggak jawab hari gini masih kena jomblo. Oh cek si Ujang teh sakola keneh. Matakan tanda-tanda kiamat teh itu diantarana kekacauan geus merajalela tadi ge toh dicarioskeun bahkan urang afa di dalam medsos huru hara ti ditu ti dieu aduh sakedeung deui kiamat teh keung teu maka lamun urang keung urang kudu buburu eling sabarna manitah eling teh tiba heula ustad kiai ajengan tiap mingonan tiap rajaban tiap ludan nitah eling ka urang teh ngan urang teu eling-eling maka di dieu perayaan teh disebut teh mi eling lain mi ingat lain ngelingan sabab naon ingat jeung eling teh eta teh lamun ceuk santri mah disebut teh umum khusus min itlaq setiap eling pasti ingat setiap ingat moal eling da loba jelema nu ariget tapi teu eling bener teu contoh bapak usul macul di sawah isuk luk berangelak ngong adan lohor ingat nama ngalaksanakeun salat lohor khususna pikeun urang ceuk si bapak teh umumnakeun umat Islam ku sabab hanca loba keneh ngadeluk ti ka asar ingat tapi teu eling ngong adan asar ingat nama ngalaksanakeun salat asar khususna pikeun urang ceuk si bapak teh umumna pikeun umat Islam ku sabab hanca loba keneh ngadeluk ti ka maghrib ngong adan maghrib ingat nama ngalaksanakeun salat maghrib cuaca caang bulan hanca loba keneh ngadeluk ti ka subuh modar ka dinya aya nu kitu aya di dia aya komo di dia mah deukeut leuwih nu nguseup biasana teu areling oga aya nguseup cimkuringna resep nguseup nya sok we ngan kudu eling lah pan urang ge tiba heula oge lain harti ku kiai ku ajengan ku lagu Sunda oge geus dieling lagu Sunda apa teu lagu Sunda anu mana disebutna teh lamun ceuk dina seni budaya mah eta teh lagu tradisional tradisi ting sa anu ciptakeunna ting iraha mimiti diciptakeun lagu cingcang keling manuk cingkleung cideten plos ka kolong bapa satar kuleneng eta teh aya hartian cingcang keling cing kudu areling manuk cingkleung cideten mempeng urang hirup keneh di alam dunia plos ka kolong lamun geus asup kana sareng kadong bubur bapa satar pasti hanjakal bahkan punten para bapak sadayana lagu cingcang keling ieu ku sabab maknana sangat luar biasa diadopsi ku urang Arab diarabkeun hir-hiroh toer bulbul jalisan tajri ila tahat abu satar asla tah ceuk urang Arab bahkan urang Amerika kabitaeun ku papatah eta lagu urang Inggris diinggriskeun cingcang keling bibet cingkleung citawan plos in the house pada satar not higher teuing eta mah tah wargi sadayana nya geus dieling urang teh tiba heula teh puguh deui ku hadis ku Quran kadang-kadang urang mah kudu kitu kadang-kadang sok inget teh nya ku Quran jeung ku hadis ku kiai mah hare-hare we ku lagu we tah inget da lagu mah pikaresep teh maka wargi sadayana ku naon urang kumpul ngariung bongko karonyok di dieu
urang korban harta, korban tanaga, korban emutan ngariung di dia hiji urang teh eling kahiji eling kana naon, eling kana nikmat anu badag. Naon anu nikmat nu badag? Ya nikmat leuwih ti nikmat iman jeung Islam gedeena. Nikmat dilahirkeunna jungjunan urang sadayana. Maka pantas urang eling, urang ingat, urang eling karena dilahirkan jungjunan. Yo teh nikmat badag anu akhirna urang syukur ngariung mumpulung di dieu merayakan dilahirkeunna jungjunan. Katakan bersyukur urang alhamdulillah. Moal aya urang, moal aya makhluk kabeh upami teu aya Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lawalaka lamma khalaqtul. Bahkan wargi sadayana urang diparentah ku Allah kudu bahagia, diparentah ku Allah kudu seneng, kudu bungah, kudu tasyakur nikmat anu ageng kana nikmat anu ageng ieu. Bahkan punten saur Jalun As-Suyuti mah dina kitab Hawi Lil Fatawi, ayu nikmatin abdolu minan nikmati biburuzi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pami telepat kitu. Sok nikmat mana anu aya di ngaluwihan nikmat dilahirkeun Kanjeng Nabi? Saur Syekh Jalaluddin As-Suyuti. Jeung deui diparentah ku Allah, urang kudu seneng, urang kudu bahagia dilahirkeun jungjunan. Mana? Surah Yunus ayat 58. Anu urang salamajah mah insyaallah katalalar lah. Katalar surah Yunus katalar. Urang saramanya bejana tara rahfid cenah nya. Aya nu tahfid di surah Yasin aya. Aya teu? Aya. Bener teu katalar surah Yasin? Eta Yasin nya padahal mah urang teh teu ngahaja nalar ku sabab unggal poe dibaca, unggal minggu dibaca, malam Jumat jadi katalar nya. Sok urang coba. Bismillahirrahmanirrahim. Urang ajak tadarus sim kuring ye. Aturana kieu ayat anu dibaca ku sim kuring ulah dibaca, anu teu dibaca tulikeun. Paham? Tok urang surah Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya wal Qur'anil innaka laminal mur ala siratim. Tuh hebatna urang salamanya. Masyarakatna hebat, iya tidak terlepas kiaina pasti hebat. Yasin katalar, komo surah Al-Baqarah. Piraku anu jauh wauh anu deket henteu. Ari Yasin surah kasabariji? Ka-15 liat. Kasabariji teh Yasin teh poho deui teh. Piraku Al-Baqarah anu deket teu apal, surah Al-Baqarah mah surah anu kadua. Matakan jigana gernya capkeun kapanasaran urang surah Al-Baqarah salu urang awag ayatna ya. Siap? Siap? Bismillahirrahmanirrahim. Khatamallahu ala qulu wa ala sam wa ala absa. Katalar ihim nama euy. Alhamdulillah hebat bener. Duh kiaina ieu mah anu ngajarna hebat ya. 3/4 Al-Baqarah penasaran 3/4 Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqulu limai. Lima yasa, lima yurid. Limai yuqtalu fi sabilillah. Loncat sakali deui tika surah Ali Imran. Surah Ali Imran teh surah anu katilu. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam. Ternyata di salamajah teh aya 2 golongan euy. Aya golongan ro, aya golongan mim. Aduh, ieu kudu didata ku MUI euy. Pak Kades punten ya kudu didata ya. Ulah ngadata anu teu boga buku nikah hungkul ya. Ieu aliran sesat ya. Ternyata aya 2 aliran, aya aliran ro, aya aliran mim. Nu belah dia mak mim, nu belah dia mak ro kadengena teh kitu. Cek mim aing sia nu bener, cek ro aing nu bener, balik
mulu dante lain kalaka hade parasea perebut ro jeung mim salaki nama mim pamajikan nama ro balik ka imah teh kadon parasea piring dibebet-bebet eta kunaon make parasea eta gara-gara si ustad ti Ciulang ngaji tadarusan ku tadarusan jadi parasea adanya jikalau seandainya ada perbedaan kemudian konsekuensi daripada perbedaan tersebut seringkali menimbulkan pertengkaran, perpecahan, perkelahian, maka tidak ada jalan lain kita kembali kepada Al-Quran. Tenyo engke Al-Qur'ana geus beres di dieu nah ro nah mim. Alif lam mim. Alif lam ro alif lam ro alif lam mim. Tuluykeun deui. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Teraskeun. Eta mah ayat kursi. Ayat kursi mah aya na ge dina surah Al-Baqarah pan tadi geus Al-Baqarah mah. Al-Baqarah teh tengah-tengah di ayat kursi teh tengah-tengah Al-Baqarah mimitina alif lam mim tengah-tengahna ayat kursi akhirna we amanah rasul panisim kuring mah tadi oke alif Ali Imran daripada teu cacap-cacap orang surah terakhir we mudah-mudahan apa ieu mah nya bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu Allahus lam yalid wa lam yu wa lam yakul lahu apal ieu mah untung di salamanya hati masih kene ayat tahlilan, solawatan. Coba lamun tiama tahlilan, solawatan maca kulhu, bongkor urang dieu moal apal kulhu acan. Rajin baca jangan sampai imah teh saur Kanjeng Rasul rumah-rumah kalian dijadikan kuburan. Ari kuburan teh tiiseun paling oga aya kunti. Nawiru buyutakum bis sholati wa tilawatil Quran saur Kanjeng Rasul terangilah rumah-rumah kalian dengan salat dan membaca Al-Quran insya surah Yunus ayat 58 Bismillahirrahmanirrahim qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu 1 2 3 4 5an tadi manu kori mau kena genaheun geulagar Allah na ge nya ulah kitu ulah dibeda-beda nya ulah dibeda-beda pamali arek nu genaheun arek nu teu genaheun Allah gitu Allah dina teh naon tadi teh eling urang teh dikir kalau Allah gitu nganu dijadi masalah kan ari urang mah teu apal makna kan disunahkeun lamun urang ngadenge ayatna ayat rahmat nyuhunkeun langsung ka Allah Allah Gusti paparinan abdi rahmat Gusti lamun eta ayat nerangkeun siksana Allah Gusti jauhkeun abdi ti siksa Gusti kitu ngan anu jadi masalah urang mah teu apal kana hartina matakan dicarekan ku Muammar oge cek Muammar teh afala ta'qilun Allah da geunaheun Muammar mah Allah padahal mah dicarekan ku Allah teh afala ta'qilun lamun cek ilmu bilagah eta teh nah hasiat teh teu molo kitu eta teh urang mah da Allah kitu dicarekan oge Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Allah marentahkeun ka urang kudu bahagia ku kalahirna Kanjeng Nabi. Mana? Qul katakan oleh Muhammad bi fadlillahi dengan fadl Allah wa rahmatihi dan dengan rahmat Allah fabidzalika falyafrahu hendaklah mereka berbahagia. Ulangi. Ku rahmat jeung ku fadol teh kudu bahagia ceuk Allah. Eta naon cenah ari fadol jeung naon ari rahmat tingali dina tafsir Alusi. Dina tafsir Ruhul Maani karangan Syekh Alusi. Anjeunna ngutip tina kalamna Abu Syekh ngutip ti Ibnu Abbas. Wa qala Abu Syekhi an Ibnu Abbasin radhiyallahu ta'ala anhu qala innal fadla al ilmu wa rahmata Muhammadun sallallahu alaihi wasallam.
Saur Ibnu Abbas, innal fadla sa'nya fadl Allah itu al ilmu adalah ilmu dan rahmat Allah itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ku fadl teh kudu bahagia. Naon ari fadl? Ilmu. Matakan lamun ngaji teh kudu bahagia. Kudu sen ulah jamet. Urang mah ngaji teh jamet we mikiran hutang. Matakan ilmu arek asup kumaha da didenge-dengengan saukur kuceuli ari cal teh naon liwat. Maka lamun urang arek ka masjid, lamun urang arek ngaji, lamun urang arek salat sunat pan kudu disenggangkeun heula, dipirogkeun heula, dikosongkeun heula hate tina raragad-raragad dunya, tuna heula hutang, tuna heula pamajikan anu sok nyolocos wae, tuna heula pagawean. Supaya senang hati. Arek asup kumaha ilmu rudat hati nadi. Rudat. Matakan gitu urang mah kiai nyaram kana togel togel aya di dia togel aya. Aya selot aya. Aya tuluikeun can paeh mah kadinya. Kiai nerangkeun riba. Aku berjanji we ibu-ibu mah. Heeh Bang Emok. Aya di Bang Emok aya? Pan eta teh sarila. Eta teh majelis berjanji. Hebat we di salamanya aya majelis berjanji sagala saminggu sakali eta teh. Panyana teh berjanji abdadul imla bismidatil aliyah. Panyana teh eta. Padahal aku berjanji akan bayar hutang tepat waktu. Kalau teman saya tidak bayar hutang akan aku cekek. Aya gitu aya. Ulahnya. Ngaji ngomongkeun batur eta teh. Meureunnan lain salah ngaji na da ari kiai ajengan sabeduna Kanjeng Rasul mah teu nitah goreng, teu nitah maksiat. Hatena urang anu maksiat. Sedengkeun al ilmu nurun wa nurullah yuhdalil asi. Ari ilmu teh cahaya, ari cahaya Allah moal dibikeun ka jelema nu maksiat. Matakan kudu seneng, bahagia, bunga, kosongkeun hati tiada gara-gara dunia. Naon sababna? Sabab wargi sadayana urang arek nampi fadl. Naon fadl eta diantarana adalah ilmu. Bahkan sapaina ulama tafsir ngajelaskeun fadl Allah itu segala rupa kasayan anu kurang keur dilakukeun eta teh fadl Allah. Maka nuhun Gusti tos ngagerakeun Gusti tos ngagerakeun abdi tiasa lebet ka masjid. Syukuran ka Allah. Nuhun Gusti parantos ngagerakeun abdi sehingga abdi biasa nyimpen tarang abdi kana tempat sujud. Fadl Allah eta teh. Maka lamun kahadean anu dilakukeun ku urang diyakini kabeh fadl Allah moal aya ujub ria jeung takabur dina hate. Sabab naon fadl Allah Gusti nuhun batur mah wayah kieu teh keur ngararuseup. Batur mah wayah kieu teh keur garalapleh. Abdi mah nuhun Gusti ku Gusti tos digerakeun tiasa ngariung mumpulung di ieu masjid. Syukuran ka Allah. Giridig urang salat teh wargi sadayana. Husu itu sabenerna mah da hese. Matakan sunat oge madhab Syafi'i mah. Naon kudu seneng. Kudu bahagia. Saur Kanjeng Rasul geuningannya ju'ilat qurratul aini fi salat. Geus ngajadikeun bungahna hate kaula ketika salat. Bungah seneng. Ari urang keur salat seneng teu? Urang mah keur salat teh loba pikiran. Malaweung urang mah nya. Aduh, komo isukana loba bayareun. Eta teh isukan teh jatuh tempo. Allahu akbar. Leta mah takbir Allahu akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Letah mah maca Fatihah tapi hate gegeremet isukan teh aing teh euy setoran terakhir ya euy. Hate teh tuluy noroweco. Allahu akbar subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Tasbih letah mah man rokaya ti mana duitna eueuh euy.
Sami Allahu liman hamidah, akal ham. Muji ka Allah ari letah mah ngan rokayaah pokona mah arek maksakeun nginjem ka tetangga. Allahu akbar subhan rabbiyal a'la wa bihamdihi. Pogaeun moal nya tetangga teh. Aduh, Allahu akbar at-tahiyat. Letah mah at-tahiyat tuh bogaeun jigana sabab naon kamari teh geus kali basku tempat teh pasti bogeun duit arek maksakeun ka imahna. Ai letah mah noroweco urang teh ngadoa ka Allah babacaan. Assalamualaikum, assalamualaikum beres salat teh. Tah salat urang mah kitu teh. Malaweung. Katakan pantes saur Syekh Nawawi Al-Bantani huduru qalbi fi salat ruhu salat. Bahkan tingali dina kitab Kifayatul Aqiyah Sayyid Bakar Sato sarahna Hidayatul Adqiyah saur Syekh Imam An-Naisaburi dina salat teh kudu aya 4 perkara anu kahiji hudur, suhud, hudu jeung husu. Hudur hadir hate, suhud musyahadah, hudu tawadu, husu fokus. Ta eta dina salat teh. Kadenya ari salat teh cenah husu, ari husu teh hate kudu manteng ka Allah. Salah eta teh. Komo lamun teh mah hate manteng ka Allah ceuk ilmu tauhid mah paur. Naon sababna yakin lamun hate manteng ka Allah, lain manteng ka Allah, tapi manteng kana lapan Allah. Bisi urang nasawur kana dat Allah, naudzubillah min dalik. Sedangkan Allah teh datil wajibil wujud al mutasib bisifatil kamaliyah. Al munajau an kulli naqsin, dibersihkeun tina sifat kakurangan, mukhalafatul lil hawadisi. Meureun ngabayang-bayang berarti Allah teh lapan eta. Lantas kumaha husu teh? Oh aya nu ngabejaan, husu teh salat teh kudu ditadaburi, bener. Kudu ceurik. Aya nu kitu eta teh. Lah, ceurik teh makruh. Saur Syekh Jaunil Amali Bari dina Fathul Muin mah. Makruh eta teh ceurik teh. Allahu akbar rumai cipanon makruh eta teh. Kecuali teu karasa. Bakating teu karasa. Ceurik teh makruh. Bahkan lamun ceurik kaluar suara leuwih 2 huruf maka batal salatna. Allahu akbar keur salat teh inget kana hutang. Da jauheun pantar mah urang inget ka Allah mah, inget ka Kanjeng Nabi, inget kana nikmat Allah mah jarang urang mah. Inget kana hutang. Sabar huruf tah. Tuh. 3 huruf 4 huruf batal salatna. Naon sababna di antara pembatalan salat teh kuluma abtola salata biharfin mufhimin au biharfaini mutlaqan. Sakur-sakur perkara anu mata kabatakeun kana salat ku hiji huruf anu mere paham atawa ku 2 huruf tingkahna mutlak ceuk dina fikih. Keur salat ngomongkeun layan tina babacaan Al-Qur'an ku hiji huruf tapi aya pahaman batal tah. Contoh seperti fi tah. Urang teh boga budak si Kiki ngaranna teh. Da urang teh da usaha cita naon je cita nyaitan papakean keur salat. Ah bener mah bata jigana euy nyebut ki mah. Ai bata salatna sabab ari ki teh eta teh fil amar tina iuki geus iuki cek santri dibuang hamjahna dibuang wauna datangkeun we ki tina wako yaki wikoyatan ki teh tina iuki dibuang tadi hamjah jeung wauna jadi ki naon hartina ki teh kudu ngaraksa anjeun hartina kudu ngaraksa anjeun hartina teh eta teh tuh katakan baheula Nabi Adam para anu mimiti nyamut teh Nabi Adam memeh aya traktor mah pan kebo eta teh. Kia tuh. Pan kia teh eta teh tasniyah ki kudu ngaraksa anjeun sorangan, kia kudu ngaraksa anjeun duaan da kebona 2 sing bener gitu kia. Dipencit we eta si kia teh. Heuh kia teh si kebo. Tuluy we dijieun bedug. Jadi kulit kia dina kai. Jadi kiai eta jadi kiai teh bad. Oh jadi kadinya aing mah. Jadi teu geunah rarasaan tadi disebut kiai urang alim alamah jangtong kitu-kitu teuing. Geran alim alamah teh waduh eta mah berat. Kiai haji
Oh berarti selama ieu teh nyebut ka kiai teh kulit kia dina kai bedug berenanya. Pak kiai bade ka mana? Pak bedug bade ka mana? Aduh, kade teh urang Culangung euy. Tapi ari santri mah teh eleh geleng, tad lain bedug asli ngabuang mudop eta teh sohibu kiai wa ma yalil mudop payat yakhalapa anhu fil irobi ida mahudipa dina afyah. Ngabuang mudop sohibu dibuang. Datangkeun we kiai na jadi anu ngabogaan bedug rata-rata kiai ajengan ustad mualim di urang bogan masjid di masjid teh aya bad ari bedug dituna di luar tak kitu eta teh sohibu kiai. Ngalamun aya urang salamanya imahna mah deket ka masjid 3 langkah dari rumah tapi tanda ka masjid anu kitu kiai asli mah bedug nu kitu sabab naon aya bedug sok asup ka masjid tara salila we dekat masjid oge tuh di luar tah maka lamun teh aya jelema urang kitu model kitu nya tara ka masjid pada deket ka imah nu si kiai nu kitu teh bedug tah. Lamun ibu ya ibu dekekon ibu teh boga salaki tara ka masjid padahal deket ka masjid berarti ibu teh salila ieu ditinihan ku eta si akang oge sarua boga pamajikan kedua ka masjid tara daek mingonan berarti salila ieu urang teh numpakan ih amit-amit aing euy numpakan bedug sakeluarga model kitu anakna kitu kalakuan teh berarti miara sakeluarga model kitu bapakna bedug indungna bedug anakna bedug the big family of bedug berenannya ya Allah rabbuna kali batanya salatnya jadi salat teh seneng bunga syukur ke Allah sagala rupa kealusan ka urang sadayana nimpa ka urang sadayana kudu disukuran sabab eta fadl ti Allah subhanahu wa ta'ala. Anu kadua anu kudu seneng teh naon warahmata Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ku rahmat Allah saha rahmat Allah teh tadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam moal aya urang tadi oge moal bahkan urang moal iman moal Islam moal cicing dina iman moal cicing dina Islam lamun teu aya Kanjeng Nabi syukuran ke Allah subhanahu wa ta'ala di antara syukurana tah ieu tah eta dalil muludan teh bisi di dieu aya Wahabi muludan bid'ah rajabon bid'ah tahlilan bid'ah cuhcur ngeunah aya tah eta dalilna mana dalilnya matakan kade ya hati-hati generasi muda anu malas santren anu salantri ayeuna loba Wahabi kaum tekstual khawarij masa kini neo khawarij disebut teh tekstual mereka berani ngapir-ngapirkeun ka jalma-jalma ka ibu rama Kanjeng Nabi ulah we ka urang anu sok tahlilan ulah we ka urang anu sok sholawatan anu sok ziarah kubur ka ibuna Kanjeng Nabi geus ngayakini ka neraka cenah naudzubillahi min manehna ibu rama Kanjeng Nabi ka neraka. Saya bertanya kepada mereka, kunaon ibu rama Kanjeng Nabi make ka neraka? Manehna dalilna mah jago. Menurut hadis Nabi, sahih hadis. Yuk dalilna teh. Ketika aya sahabat bertanya ka Kanjeng Nabi, peda eta sahabat ibu ramana mah teu asup Islam. Tegasna mah aya dina kakafiran. Naros ka Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, aina abi? Hei Rasul, di mana bapakku? Ku Kanjeng Rasul dijawab, inna abi wa abaka pinnar, bapakku dan bapakmu di neraka. Da ari kaum tekstual masa cerewelena kitu. Langsung we difatwakeun padahal naudzubillahi min dalik. Aduh, urang lamun teh mah tekstual kitu pasti ngaharam-haramkeun ngadosa-dosakeun ngabid'ah-bid'ahkeun. Padahal hadis itu luar biasa. Perlu pemahaman yang sangat mendalam. Lain pakieun urang keur matwa mah. Pakieun mujtahid. Sabab hadis aya nu masyhur, aya nu ajij, aya mutawatir, aya nu ahad, ahad oge, aya anu sahih, hasan, doib oge rupa-rupa. Bahkan aya nu marfu, aya anu munqati lieur. Maka
Urang perlu pemahaman para alim ulama. Komo Al-Quran muhkamah mutasabihah am husna sah mansuh hakiki majaji takdim takhir. Coba. Kumaha tuh urang nyikapi Al-Quran jeung hadis? Al-Quran baca, hadis baca, kaji melalui ilmu na para alimin ulama. Cek si akang teh nanya ke nu tadi, lantas ari hadis Kanjeng Nabi nu tadi maksudna naon? Inna abi wa abaka pinar, bapakku dan bapamu di neraka. Saur ulama tingali dina kitab Is'adoropek. Maksudna Kanjeng Nabi inna abi wa abaka pinar teh eta teh lain bapakna Kanjeng Nabi tapi pamana. Abu Lahab oge pan pamana. Abu Lahab itu paman Kanjeng Nabi, make jadi pamana sabab orang Arab biasa nyebut paman teh jadi abi bapak. Komo upami ningali karangan Syekh Jalaluddin Asyuti, beliau ngarang hiji kitab menceritakan selamatnya ibu rama Kanjeng Nabi. Ngarang kitabna teh Risalah Jalaluddin Asyuti fi najati walidai Rasul. Kirang langkung jigana ayalah 200 halaman mah. Nah kieu dah. Eta dalilna komplit. Ibu ramana 5 anak Kanjeng Nabi itu salamet. Naon sababna? Di antara dalilna aya di alam patrah. Aya di alam patrah. Alam patrah teh kekosongan Nabi. Antara Nabi Isa ka Nabi Muhammad. Pan wargi sadayananya jumlah nabi teh sabaraha hiji? 25 nya? Nu wajib 25 nya. Sok tuturkeun isim kuring ah. Bismillahirrahmanirrahim. Jumlah nabi sadayana aya 124.000 nabi. Anu 124.000 nabi turunkeun. Tulikeun betuing dipilih ku Allah jadi rasul jumlahna 313 anu 313 dipilih deui ku Allah jadi rasul-rasul anu wajib dikanyahukeun jumlahna 25 anu 25 dipilih deui menjadi rasul-rasul ulul admi jumlahna aya 5 disingkat mimin lain odah lain ocah komo kokoma ho jadi kadinya euy. Mimin teh Muhammad, Isa, Musa, Ibrahim jeung Nuh. Saur Syekh Wahbah Al-Juhaili dina tafsir Burdir. Syekh Wahbah Al-Juhaili teh wargi sadayana itu ulama kontemporer. Ngarang hiji kitab ngarang nate sami seperti Syekh Nawawi Al-Bantani Marhul Labib tafsir Munir tapi aya anu 28 jilid aya anu 35 jilid eta teh geuning nyaho boga PDF-na ari kitabna mah teu boga da mahal. Saur Syekh Wahbah Al-Juhaili nabi anu mawa syariat pan aya genepnya nabi nu mawa syariat teh pan aya genep. Ieu mah nyaritakeun jarakna, keur nyaritakeun alam patroh ya. Nabi nu mawa syariat teh wargi sadayana aya genep kahiji Nabi Adam, kadua Nabi Nuh, katilu Nabi Ibrahim, kaopat Nabi Musa, kalima Nabi Isa, kagenep Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabaraha can Nabi nu mawa syariat? Kahiji, kadua Nabi Nuh, katilu Ibrahim, kaopat Nabi Musa, kalima Nabi Isa, kagenep Nabi Muhammad. Tinggalinnya kotro goes ge eta mah aya. Saur Syekh Wahbah Al-Juhaili, jarak nati Nabi Adam ka Nabi Nuh itu adalah 10 abad. Cing kira-kirana 10 abad sabaraha taun? 1000 tahun. Lila geuningannya. Lila teu? Lila. Aduh, aya di dia pang kolotna sabaraha tahun nih dia? Lah paling oge 80-nya. Aya anu 100 tahun teh pan di salamanya mah sarua jeung ceulang disebut teh juara bertahan. Bahkan maca surat Ar-Ra'd yang buru paeh
Gitu pan 1000 tahun da urang hirup di kairaha sih da mualilanya matakan kudu loba eling teh kitu da lamun urang umur teh sim kuring 40 tahun lamun teh mah umur 63 sara Kanjeng Nabi sabaraha tahun deui sih di alam dunya teh matakan nyaah urang teh nya rugi lamun teu ngaji teh rugi lamun teu ngaji teh numpuk-numpuk harta we harta disorogakeun teu dipentakan muludan we nyarekan rugi 1000 tahun ti Nabi Nuh ka Nabi Ibrahim eta oge sami saur Syekh Wahbah Ajuhaili jarakna 10 abad 1000 tahun ti Nabi Ibrahim ka Nabi Musa jarakna eta mah rada lila 17 abad 1700 tahun. Ti Nabi Ibrahim ka Nabi Musa itu ge sama adalah 10 abad. Nganti Nabi Musa saur Syekh Wahbah Ajuhaili dugi ka Nabi Isa jarakna 17 abad rada lila matakan pengikutna Bani Israel maloba. Nabi Isa diutus ku Allah teu lami matakan gelarna ge Al-Masih ari Al-Masih teh sakedeung saperti ulama tafsir mah Patina masaha yamsu mashan ari nyabak hartina teh nyabak ari nyabak lila sakedeung nyabak sakedeung ari Isa Al-Masih bejana Dajjal oge Al-Masihnya sok urang sok ngadoa tara dina beres arek beres salat geuningannya dina tahiyat sok ngadoa naon Allahumma inni a'udzubika min adabin nari wa min adabil qabri wa min fitnatihima wa min fitnati mahya wa mamati wa min fitnati masihid dajjal geuning dajjal oge Al-Masih ya Nabi Isa Al-Masih dajjal oge Al-Masih tongke datang lagi tinggi raha dajjal apa teu dajjal dada jeung bujal memang geus aya si anak buahana mah isim kuring lamun teh mah dinten Minggu lamun kabagian ka Mangkalaya sok anak motor sok aya eta teh anu senam eta ari beungeut ka kantor desa bujur kana jalan da ustad oge atuh da melong keneh model kitu da manusia atuh standarkeun motor dipelong we da ai nini oge di lejingan mah euy da jigana lamun ngalieukeun mah izin kuring oge da wauh Pak Ustad, anu nanya Pak Ustad nuju ningali senam. Daerah urang teh euy kieu-kieu ge Ustad. Sanes abdi teh nuju ngariksakeun umat Islam. Nah, masih Dajjal oge Al-Masih. Naon Dajjal make disebut Al-Masih? Isa Al-Masih de Al-Masih dina pada sakedeungna. Nabi Isa sakedeung diutus ka bumi ngan ari Nabi Isa mah sakedeungna diutus ka bumi ka bujang diangkat ka langit engke akhir zaman keur ngabunuh Dajjal bakal turun deui sakedeungna mawa jelema tina poekna kasesatan tina poekna kakupuran kana cahaya keimanan ngan engke Dajjal sok sanajan sakedeung ceuk sapere riwayat mah kur sataun satengah tapi kabeh bakal katincak ku Dajjal keur nyesatkeun jelema tina caangna iman kana poekna kafir kakupuran kabeh kajelajahi pangheulana salamanya udah Dajjal tah dengekeun salamanya pangheulana Mangkalaya pasti ngan aya 2 kota suci anu moal katincak ku Dajjal Mekah jeung Madinah pinah yuk ka ditu yuk Dajjal teh luar biasanya Nabi Isa sakedeung maka kekosongan syariat maka ti Nabi Isa kepada Nabi Muhammad saur Syekh Wahbah Ajuhaili jarakna teh 600 tahun atau 569 tahun kosong syariat aya mah aya Yahudi kur di Madinah 3 suku Sam encan begitu terkenal aya loba Nasrani jeung Yahudi eueuh syariat datang ka kota Mekah ibu rama Kanjeng Nabi sajeun aya Said Abdullah sakedap uih deui teu bujeng penak sareng pendita-pendita keur ngajelaskeun syariat teu aya sare
syariat. Maka ku sabab teu aya syariat itu saur Allah wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'asa rasulah dina surah Al-Isra. Wa ma kunna jeung kami muarek nyiksa ka jalma-jalma sehingga datang rasul, datang utusan. Maka dina kitab risalah Jalur As-Suyuti bin Najati Walid Rasul sepakat ulama fikih, ulama tauhid, ulama tasawuf sepakat ketika aya hiji daerah jauh ti bedug, angang ti dulag, eueuh kiai, eueuh ajengan, syariat teu datang, maka kaasupkeun alam patroh. Cing kira-kirana salamanya alam patroh teu. Dengeun alam patroh mah teu ibadah oge, teu iman oge salamet. Ayeuna di urang aya teu alam patroh. Eueuh jeung nanya jauh ka bedug, angang ka dulag. Pan ieu mah negara bagian lian. Udah ka potong wahangan, udah negara bagian oge. Ya we keukeuhnya kiai ajengan, kiai nage di dieu mah balatak. Pangajian ditu ti dieu, saminggu full aya pangajian. Oh, maka lamun aya urang salamanya teu bisa salat, teu bisa ngaji, teu bisa wudu, teu bisa bag-bagan ibadah, maka eta bodona bodo teu dihampura. Sababna lain alam patroh. Maka dosa bodona, dosa teu ngajina disebut jahlun murakab teh bodoh katotoloyo. Katakan urang mah ngaji, sabab rumasa urang teh jelema bodoh, rumasa urang teh yakin hikmahna diciptakeun urang jeung jin teh pikeun ibadah wa ma khalaqtul jinna wa insa illa liya'budun, tasarrufkeun saga rupa jiwa jeung raga teh pikeun ibadah ka Allah. Ari ibadah kudu jeung elmuna, ari elmu da moal aya di leuwih. Moal aya di leuwih. Elmu teh moal aya di material, moal aya di pasar, aya ge di pangajian. Matakan teu kudu digero mangga sadayana. Ayeuna teh geus malam Salasa deui diantos urang ngaos, teu kudu digerowan. Da geus pada ngarti. Jeung urang mah sok loba alesannya. Cara rangkeuh teh ya, tunuh teh ya. Matakan soklah urang ngadoa, mudah-mudahan urang terhindar tina sifat kedua. Urutan sim kuring. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min atuhda wa apanan. Tah eta. Amakeun tiap ngesolatnya baca Allahumma ya Allah ini sajeuna abdi a'udzu nyulkeun pangraksa abdi bika ka Gusti min atuhda tina panyakit atuhda. Atuhda pan geus macul capek. Mang ngaji apanan aya semah. Loba alasan. Engke deui ulah sok loba alasan lamun mau ngaji. Mang ngaji keur wegah kitu we lah. Ker kedua cek balik teh langsung dicatat, mudah-mudahan kana neraka gitu dituliskeun langsung pinarakaeun. Ditong loba alasannya da ayeuna mah al haram bayinun al halal bayinun. Kun we lah la ikra fidin oge kembe urang pake kana eta oge lah la ikra fidin qad tabayyanar rusdu da geus jelas pituduh mah kembali sabodo teuing lah. Sabab yang penting tugas urang mah amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf dengan cara yang ma'ruf, nahi munkar dengan cara yang munkar. Tugas tage ngajak, mangaji yuk, monggeus. Gitu he. Ya. Maka ayeuna mah moal karasa. Moal hanyakal, engke mah hanyakal. Hanyakal engke masuk ya. Pokona mah nusok getong ngaji unggal waktu oge hanyakal. Hanyakal. Nu ngaji unggal poe hanyakal, nu ngaji saminggu sakali hanyakal. Anu ngajina satahun sakali hanyakal, komo nu tara ngaji pisana pasti pasti hanyakal. Diibaratkeun jelema titah asup ka hiji guha ku hiji jelema ku hiji seseorang ustad. Pokona mah kamaraneh kabeh asup ka guha. Di guha teh loba anu di loba sagarupa pokoknya ngan arek mawa hegae arek teu mawa ge hegae teu dipaksa kumaha eta teh
arek nyokot dibawa keluar hegae arek henteu ge hega anu akhirna jelema ararasup ka guha mawa hegae henteu mawa ge hegae daripada engke bisi hanyakal di karungan tuluy di karungan tika mepat karungna ge dipangu gegag anu sabelah deui mawa hegae teu mawa hegae dina emer mawa ge da emer dijingjing tuluy deui aya anu dina gayung aya anu dirawu dikeupet tadi kasupkeun kana pesak tamah teu mawa komo aya tamah teu mawa pisan tamah teu mawa digegel si batu na teh digegel anu terakhir mah mawa hegae teu mawa hegae daripada mawa karidu-ridu geus we balik deui anu akhirna kalaluar kabeh ternyata brai pas di luar teh kabeh eta teh batu jadi emas kabeh ge hanyakal atuh cek anu mah karung aing hanyakal mawa sakarung lamun nyaho pi emas rek mawa 10 karung kembae digusur we mawana cek anu mawa sapengkih sakorang hanyakal aing teu mawa karung cerasi itu tuh meureunana aing moga loba emas sakarung cek anu mawa emer hanya ka aing teu mawa sapengkih atuh cek anu mawa gayung hanya ka teu saemer cara si eta tuh eta cek anu di kolomo aduh aing hanya ka sagayung atuh aing teh menang emas komo anu teu mawa pisan rugi mah atuh aing hanya kal atuh ngegel cara si itu tah urang ge engke di akhirat kitu anu getol ngaji, getol ibadah, anu getol silaturahmi, anu getol kahadianana, rajin sodakohna, pasti hanyakal. Hanyakal teu cara Sayyid Abu Bakar. Teu cara Sayyidina Abu Bakar tanpa hisab langsung. Tuluy jelema kafir tungtung hanyakal atuh aya iman saeutik we kembali bangkawarah oge. Sabab naon ari urang mah geus yakin pi surgaeun. Yakin pi surga da boga modal iman ngan ayanganna eta teh urang eta mani heula henteu di neraka dielus heula teu kitu tah urang mah ngabersihan sagarupa teh supaya bersih keimanan urang kitu wargi sadayana urang ulang deui wargi sadayana berarti urang rajaban urang muludan teh ieu teh nandakeun syukur ka Allah karena memang Allah parantos masihan nikmat anu panggede-gedena adalah dilahirkan dan diutusnya Nabi Muhammad SAW. Sedangkan ia bukti cinta orang ka Allah Subhanahu Wa Taala, cinta orang ka Rasul. Ngan mua cinta lamun teu takdim, mua takdim lamun teu makrifat. Sabab saur Syekh Abu Bakar As-Sato sami dina kitab kitab itu Akia makrifat ngadatangkeun takdim ngadatangkeun mahabbah bohong ngakuna cinta lamun teu takdim bohong ngaku takdim lamun teu makrifat ari makrifat teh sabenerna mah ari hartina mah nyaho ngan teu sakadar nyaho kumaha atuh ari makrifat urang makrifat ka Kanjeng Nabi makrifat ka Allah syaratna teh aya 3 jadi lain ngan saukur wau hungkul lain ngan saukur nyaho hungkul syarat ayat 3 sok tuturkeun bismillahirrahmanirrahim ari ma'rifat hartina ngayakikeun ka Allah syaratna aya 3 kahiji idrokun jajimun keyakinan yang sangat pasti tidak ada keraguan anu kadua muafikun lima fil waqi'i anu diyakini teh sesuai dengan buktina anu katilu nasiun andalilin keyakinan nu pasti teh timbul tina dalil-dalil anu yakin urang ka Allah yakin kudu 100% yakin ka Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad utusan Allah yakin kudu 100% ngan muwafikun lil waqi anu diyakini sesuai jeung buktina
buktina Nabi Muhammad anu diyakini ku urang nabi terakhir teh adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Kusoy bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Golib bin Fihir bin Malik bin Nador bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudor bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Ad bin Udad bin Mukawam bin Nahur bin Tayroh bin Ya'rub bin Yasyub bin Nabit bin Ismail bin Ibrahim bin Taroh bin Saru bin Ro'wu bin Falah bin Aibar bin Arpasad bin Sam bin Nuh bin Lamak bin Matusalih bin Ahnuh bin Yarid bin Mahlayil bin Koinan bin Yanis bin Sis bin Adam alaihissalam. Kata arte sabulan kuring tangdakeun eta. Heuh pan urang teh cinta ka Kanjeng Nabi teh kudu wau heula. Ongkoh cinta tapi wau henteu. Pan muapikeun 50 waqti sesuai jeung buktina. Anu diyakini ku urang Nabi Muhammad teh sesuai jeung buktina. Buktina Nabi Muhammad anu diyakini sebagai nabi terakhir teh bin Abdullah bin Aminah anu dilahirkeun di Mekah, diutus di Mekah, hijrah ka Madinah, pupus di Madinah. Anu ajaran tepi ka urang bisi ongkoh yakin ka Muhammad tapi anu diyakin teh Muhammad tukang cilok. Bisi anu diyakini Muhammad teh Muhammad Mirza Gulam Ahmad. Bisi anu yakini teh Muhammad Ahmad Musadek urang Bogor tukang badminton. Bisi kitu matakan ayalah ilmu tauhid. Di mana eta teh? Di pangajian. Maka di pangajian mah komplit ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu tasawuf, ilmu anu fardu ain eta. Oh, meureun tugas urang teh kusabab urang syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Parantos mah penyebab anu gede, tugas urang teh ibadah. Ibadah teh kudu make ilmu. Saur Syekh As-Suyuti, asyukru lillah tahsulu bi anwa'il ibadah, di antarana ngaji wargi sadayananya matakan selesai ku ngaji mah capek itu tunuh teu bejana aya semah di imah cenah burukan aya semah di imah tunuh teu henteu tulikeun wargi sadayana da ari mubalig mah sabenerna namanya ya mubalig mah dipanjang-panjang di ponok-ponok mubalig mah da sabenerna mah ngomongna teh aya 2. Lamun cek mubalig teh wargi sadayana salajengna eta teh lila keneh. Lamun mubalig geus ngomong kieu pasti beresan. Mung sakitu anu kasanggakeun mudah-mudahan ageng manfaatna khususna kangge isim kuring umumna kangge sadayana lepatna timbul tina kabodohan isim kuring pribadi mudah-mudahan Allah ngapunten resna samata-mata arwah taufik ti Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan janten ilmu kangge urang sadayana Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. dan manfaat kangge urang sadayana. Salajengna nyata doa tutup. Hayu urang sesarengan tutup ya acara ku awasan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Afakira jikraki mulki pamit undur diri. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.